tidak ngobrol jeung saha. Liwatan tapi tepubu ih. Di antrok ieu mah. Nggak awan mananya mun ditinggalin gosip aing mah. Maknya Ibi meni abi kudu ngomong anu bulukan. Buru ka dari. Hei kakak, mau nanya rumah Bu RW di sini sebelah mana? Ma, bakal neng mana? Diciptakan seorang insan. Aduh. Lembut pagi hari pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dagangan Abi laris di poe isuk ieu ya Allah. Oh iya si Ulan. Ulan, Neng gelis, geragugan. Nyama tos Iba, ieu nu bade di sapatu. Tos Neng, sok enggalan besi kabujang kasiangan gelis. Ah. Ibi, ayo roti tuh. Soalnya Abi can sarapan, bade indit kuliah yeuna. Aya Neng, dibulukan anu saya ge aya, sok mangga dipilih Neng. Maknya Ibi meni abi kudu ngomong anu bulukan. Ah Neng nih dipercanten teuing piraku we Ibi ngajual anu bulukan. Oh nya hilat Neng Ibi teh ieu badai nitipkeun sakola si Ulan bareng teu aya baturna Neng kasihan nya bareng jeung Neng bae uyos ku Ibi di pasihan naon lah ke kanggo pulang sakolana nya da bager Neng mah. Oh mohon atuh Bing kewe sareng Abi searah soalnya kayak itunya titip we ka Abi tenang dah aman jeung Abi mah. Ma, bakal neng mana? Neng bade angkat ieu. Ayo nih ka dia orang sareng jeung teteh. Ma, assalamualaikum ya Bu. Ibi di payunnya. Ya sok hati-hati mohon Ibi. kade di jalan. Kade Aman di ya, jalan ngomong orang nitip. Neng, saya kalian beli roti tadi teh. Oh, Ibi. Kumaha sih, Neng? Dia terbulukan kan? Entah atuh Neng mah nyewe bulukan mah Ngeunah tapi ya. ngeunah atuh. Ayo dia. Kade yang nitipnya. Mohon siap. Ayo nih kan bisa kabul telat buruknya. Ayo teh. Ya. Sok. Teteh meni geulis ih. Nya Neng meni teteh mah disebut gede sok yang ngapung Neng. Semoga kaboga teteh mah nya. Ya. Hei kakak, mau nanya rumah Bu RW di sini sebelah mana? Oh, lurus we, kayak motor. Ada rumah Bu RW. Itu si Ida ngobrol jeung saha. Juga geus balik di kota juga geus bulan gitu. Oh, sebelah sana. Ya udah tuh terima kasih ya kakak. Aku mau ke Bu RW dulu ya. Ayo macengek teh ah. Udah aku hayam we. Bingung teh dipasokan ke jalan. Kernaon? Kieu we Markona aya keur ngecek pepelakan. Ngadon beak hayam di galean gerak-gerak kijar di saeuti. Yeuk, yeuk. Aya naon? Gosip naon? Pokon mah gosip. Kewe wang sabari papasakan ngagosipna. Ayo, Bro. Pasakan di mana? Eta we di saung di dinya. Hayu we nu penting mah gosip jeung ibu-ibu we. Ngeunah heueuh, bari ngaliwat bari ngagosip. Gaskeun yuk. Tapi ketang Markona, urang mau bisa bantuan masak.
Nah, Itu pagawean can beres atuh kumahanya. Urang mau udunan beas we lah. yang geus atuh urang masak heula. Bae nya. Bae we sok atuh urang ngajengkeun nya. Da di dieu kan nya. Nya di dieu we sok ngajengkeun Atuh beres. urang geuskeun lah heeh. Heeh, sok. Emak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, ieu mah papasakan. Kemana, Mak? Sabari pulang sekolah wangsa kalian makan di rumahna Bu Nunung sakan tenang ka saung. Alim, Alim, Nah, Alim. Bade Amang. Kan tak acan tuang Mah, sok we, Mama. Bandel budak kan. Bye, hayu. Mah, Yang ini satu, eta kuncina nya, eta di biasa nya kuncina nya. siapnya, Mak. Cuk, nya tuh tadinya ke pasar meni marah, nya cengek na, komo ayeuna jengkol cu. Ih, Emang harga jengkol ayeuna baraha? kayak ayana pikeun ka 25 ribuan sakilo mah. Lumayan ya hargana. Aja kita tarik gitu. Mau tarik pisan ih harga-harga teh. Jadi dia ngawarung oge aya bati batian ge nu penting mah ngawarung usaha cu. Cengek baraha cengek. Cengek tadi teh saparapat oge sabaraha geus 5.000 eta cengek saparapat cu. Jadi pusingnya nih ibu-ibu teh euy. Sagala Jadi kali ngawarung teh teu artinya batian estetik pisan. Oh, nu penting mah manjangkeun hirup ce, nu penting malah arek aya batian, rek batian ge. Nu penting mah manjangkeun hirup keur tuang-tuang wae mah keur si ulan budaknya sakola ce. Nu penting mah bae we usahakeun mah naon lah, nu penting arek aya batian, arek eueuh batian oge ce. Kumaha ih si Markona teh? Aku ngajak liliwatan tapi tepugu ih. Udah dikontrol ieu mah. Daguan dia si Markona nah. Isi terjadi di saung di imah ce Ida mah nya. Gimana mah di grup tara dibales ih kunaon? Bae we di imah ce Ida. Tos satu yeuh. Kemarin nanya iya ibu-ibu teh mau diareuweul urang masak sorangan ieu tuan-tuan. Ada cie di geus siap, ih hampunteun tadi geus ngajak ibu-ibu lawila tadi ge tos ngahawartosan ka Ciyanti ke bade nyusul ka dieu. Waalaikumsalam. Nih, sepuluh ka dari yeuh. Aduh, mana wae nu kudu dibantuan teh ieu nya. Ningeuna pisan. Ini nikmatnya, komo geus ngari rumah. Teh tuh jengkolna. Ngeuna ieu ih. Nih lawila. Coba atuh ceu hampura. Ini. Sibukan ieu teh. Tasi kemana? Aduh poho. Kasih tasi apana di saung. Alas ya mah. Aduh, di dari ieu nya urang teh nungguan di saung teh tadi teh. Aduh, Tarsi kahilapan kan tadi sibuk ngajakan ibu-ibu bae luas ka dieu. Udah geus siap ieu. Aduh, ningan tos komplit, ningan tos anak raya ya teh. Atuh ka mana wae Cianti teh? Ayah biar itu sibuk lah. Biasa geus di dieu hayu mariung. Ini nikmat ieu nya. Aya gosip teh ya. Gosip naon? Ya, tadi Abi nampoknya aya awewe kumaha we jiga anu jadi tiung juga jablay gitu. Bawa bieu nu panggil jeung Abi. Di gang ieu kayak lagi menikah kuater imbil, meninggalin lagi Abi meni asa aneh. Coba dia gitu nu nanyakeun ke Abi teh meureun. Segala nama. Oh, eta. Kan apa sorangan tadi pakaianna kumaha? Jiga awewe anu di nun tengah peuting teh geuningannya. Awewe jablaynya. Enggak awewe nu mananya meni tinggalin gosip aing mah. Aduh dah coba di kebon wae jadi ketinggalan gosip. Teramai. Da aing geus di kebon teh di mana? Da pagaweana di dinya. Kela. Jadi rek naon awewe teh? Aduh dah teuing katanya kana ke Teh Ida dan tadi ngobrolnya jeung Teh Ida di kajauhan. Tepo-tepo teh jeung Teh Ida. Nah, da ka Abi mah nanyakeun eta hungkul kan imam Bu RW. Terus langsung nanya di naon?
jika nama iya eta teh nangan jelema atawa manehana ngeuneur jual diri di dieu. Biasa mica kitu aku kasih hejo ya. Oh, mun disaremnya awewe nu kos ka ditu ah. Bisa nemu urang dalalahar we. Oh. Nikmat ya. Aduh nih asa nikmatnya tuang babadangannya sih orang pegang mayan orang piceun ieu ka tukang Tukang hanya heeh ka tukang hadinya. Ada kayak mah euy piceun. silih cuma aya wae. Kan besi kabujeng kasiangan kan ge aya tuh sok baru dipilih-pilih percanten teuing atuh tuh Di sepatu. Pokoknya ini bukan hilang. Cil tadi nang cing di pasarnya ego deh Cil tadinya ego ego wae Neng ya mak sakan benar ngiring wae si aing Neng arek nyeuh moal ka saung suka Neng arek nyeuh moal ka rumah bulu jadi Gosip naon? gosip Aduh lumanyanya aing meni tinggalin gosip. Kela. Aduh rumahnya. 2 3. Jadi rek naon awe klak kan tengah tiga